Siap, Bos. Nang dak mau loba deh mali deh duit loba ya. Siap. Beakeun ge, Bos. Beakeun. Ya teh endang minum teh di beakeun mah. Aing deui lah nginum. Aing nyicikeun bae aing mah teu nginum perasa aing aduh. Bolon dia. Eta ge bade keneh dia hayang meuli deui bangsat. Beakeun heula eta. Cabok we yang dia kayak ge. Bolot, aku teu nyambung. Bolot ting lah teu nyambung, yang penting happy. Nah, gitu. Ya beakeun heula, gampang meuli deui mah. Bos. Rokok. Luk, nah, itu dong nama tuh. Si Ambon jeung si Bos Bidun dong nama mabok itu. Oh, sampeun yuk. Ayo. Macam-macam ya mabok di wilayah orang. Dak. Rupares tayo. Bandara ria mabok ngajak aing. Dia soalim. Nyeramahan yang segala goblok dia. Dan meureun jeung nyaramahan. Kamaran sih ai. Geus mending di dieu bae ulah kajauh ning mabok jeung aing. Moal aing mah moal. Mau nolak. Ayo beruluk aing geus ya. Siap, tapi Bos Midun laekeun moal jeung ngajak urang. Tenang, aing nu ngomong mah. Bos, budak kayak nginum. Udah kan nginum. Laga bae dia. Tadi mah nyaramahan dia ka aing horeng hayang bulon. Nah dia kenyata dia bangsat. Weh, atuh oke siap. Ayo Luk. Siap, abuk kalah. Kasihan, Ambon. Sekira setekawa aing ya hayang mabok. Inum udah dia tah, bangsat, inum bedul dia. Kasalah, abuk kalah. Weh, mantap. Mantap. Wara. Astagfirullah, eta barudak lain salat malah marabok. Baik gendut, kemana dia? Dek ngaji lah, lain masa rolat malah marabok. Lah, sia soal Mamat sia. Geus geura ka dia. Gara jojong medak aing meneng ngaji heula. Oh, sekira kada tuh lah. Gaul sia mah. Kasihan. Ya Allah, semoga bebataran butong geura insaf amin. Semayang eueuhnya, sampara hajak ulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emboy, tumben isukana geus ka dieu. Biasa ulin bae. Sia can beres kitu, Mai. Encan puguh mah karo bepagawean. Biasa ai keur libur sakola mah. Mantuan kolot teh beres heulan. Mai, kira mus beres ulin yuk. Atuh hayu, tapi Maya mandi heulan ya. Jangan geus keuni heulan yeuh, leutik. Oke. Kurang ya, Mai? Oke, siap. Ih, mandi doang deh. Tebel amat di si Maya. Buah mah sari gitunya di kamar mandi. Ayo boy, nyuruhin ke mana? Ih, si aku belamat sih di kamar mandi. Buah masih sarenya. Ngeunah bae. Biasalah, cewek. Ayo. Dikira aing mah. Ngeunah ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Jom, nya. Pak Ustad, punten, butung merek minta tolong. Minta tolong naon gitu tong.
Lain eta bos midun jeung baturana sina tobat ame ulah mabok bae. Lah, tong, si Midun mati baheula ge emang kitu. Sugan bae butong barudak menang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin, mudah-mudahan bae burung geura tarobat. Potong wealan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lek. Dulu si Midun, pagawean mabok bae. Tek harti aing mah si Midun. Nyaho tobat eta seta dulu urang gitu pasti tak kabawakan eta ku si Midun Naon jelema kitu teh datang tobat kitu teh nya. lah jelema kitu ya mun tobat mun teu hujan dar buludug segala turut Atuh sugan bae ari manehna tobat mah. Nu lain jeung milu tobat we. atuh heuh sih tapi moal mungkin jelema kitu tobat wae lah Aing geus lah urang mending ka kebon bisi kaburu beurang. ayo lah Astagfirullahaladzim. Mimpinan eta. Ya Allah. Hampura Midun geus loba dosana. Ai, kunaon teh bos midun dong anu kasihanan kitu. Sinun. Astagfirullahaladzim. Sia tong. Sudah masih jurig. Ingon bae saking gantengna di duduh jurig. Lain, kunaon kitu bos midun dong anu kasihanan. Boloon bahagia ti mana? Kubu aing ngimpi disiksa di jero kubur. Mangkana bos, geura tobat ulah mabok bae. Astaga, ya dia ngajakan teh bener bae ka aing. Bugu aing hayang tobat. Pancik aing ge bos, tobat ulah mabok bae. Oh, tong bener tong geura ge ajak haji aing hayang tobat ieu he. Geus geura mandi, kemarang mentos asar ngaji ajak barudak. Moal aing mah moal isin. Geus hayu daripada disiksa di jero kubur. Isin deui, engke bae ngaji mentos asar. Oh, sip ya kitu mah. Aing mandi. Hudangkeun teh barudak. Alhamdulillah bos midun nak tobat. Woi, tahu dari udang euy, sebarang euy, udang euy. Udang euy. Bareng. Harasa mati udang kau nanti kepret ku cai ku aing. Kebeneran cai. Udang euy, udang euy, udang euy, udang euy. Udang euy, udang euy, udang euy, udang euy. Udang euy. Udang euy, udang euy, udang euy, udang euy. aing mah hujan orang sia. Bangsat doang dikepret ku cae. Aku nage ti kotok. Gara udang tuh sebarang. Jahe prek geus beurang prek. Bos midun nih kemana ya? Bos midun mah balik teh heula nya nak tobat nya mimpi disiksa di alam kubur. Nu bener sih ya. Atuh urang yang kudu tobat ieu prek ya. Aduh malah endah ieu. Dah burung hayu atuh. Gisin disiksa di jero kubur. Nah, lamun sare nak tobat mah ke asar ngilu ngaji jeung aing, bos midun mandek. Oh hayu, tapi barengnya ulah ninggalkeun. Balik ieu siap-siap. Atuh eta si buluk udangkeun. Geus keun bae si buluk mah ulah geura diudangkeun. Hai prek. Hayu geus ya. Moal endah kudu gerak tobat ti urang. Jalan kemana iya? Are dan sudah kelihatan aing yo. Marana ya budak kongkon dek ngilu ngaji tapi na bae. Bantang. Ayo Bang. Atuh ayo ayo bol. Betul.
Beuh, jaing saya bos midun sakala. Serian kemarin ayo. Cunduk ilmu ngaji lah. Oh, kami ngenak tobat, nak ilung ngaji sieun ya. Goblok dia. Ke kebon deh, gue ini ngaji dulu pakai nangis ya segagah rapi. Astaga, sarua kami ngenak ilung ngaji. Sabda teuing dak lah kumaha sia bae nak tobat da sieun. Jaku bolot, kudu sarua kami nuk tobat sieun. Oh, sarua dari genek tobat. Tuh ngomong kitu tadi. Geus hayu kitu bareng aing anu ustad urang. Geus sayo nak ngaji teh naon ya. Alhamdulillah ya. Tilu barungan kene. Kumaha kita bayar-bayar teh? Bagaimana mau riang? Kamarana ya? Biasa be Bu, arek amang. Neng, awas, ulah ilun jeung Bos Midun ya. Bisi kapabuata benar, lieur. Nyapa mohon insyaallah moal. Sarian ning hadenya. Nya Bu mohon, maya arek amang nya. Hanggas kira ditu nya nya. Mohon Pak, Bu. Ayo boy. Mohon Bu, tilanya. Ayo Mai. Mohon Neng. Neng. Beuh, dak na kamarana mah kasarung. Nang ngaji lah. Belum. Dikirim mal dia ngaji. Ngaji ka mana gitu ya? Dia mah harsa amat ajak benerna. Hang dirora kuring geus mendat ceulina. Eta kan Ustad Ikwan. Nak ilung mas ya. Tuh hayu burung, tapi aing teu mau samping. Geus teh hayu, ja pake celana panjang ieu eta. Oke, hayu siap. Mesti paksa bangun mah. Kagak disiksa ieu tempur kata mencari kuburna, goblok. Bos, ibu lu kena ilung ngaji. Oh, ndak ngilu, atuh baru misal lempang, burit ya, ngana ngaji aing. Oke, hayu lempang. Boy, kumaha tanya ngaran Bos Midun jeung barudak geus goreng kitu di mata masyarakat. Nyaho karunya teh nya urang bejan beyu sinaga tobat. Kau aja kumaha gepan babaturan urang. Yuk urang sayangan lah budakna. Ayo. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam. Butong pangloba nama teh ya. Bos Midun sagala. Alhamdulillah ya Pak Ustad. Bos Midun jeung barudak nek belajar ngaji ngomong nama. Alhamdulillah. Hayu geus kada rasuk. Mohon Pak Ustad. Alhamdulillah nya Pak Ustad mah atoh ieu Bos Midun jeung kawan-kawan arek ngaji teh. Astagfirullah. Ya Ustad edan juga na ieu. Aing kade gendek ngaji, hang tobat hancak mabok aing. Astaga, hampura ya Pak Ustad nya. Nya atuh Pak Ustad ge ngarti. Ayo orang mulai bae nya tina alip-alipan bae. Mun Pak Ustad. Ieu kira mulai na kitu teu dok meureun. Astaga, ini mulai ngaji, Bos. Wah, geus siap Ustad lah. Aya orang mulai bae nya. Turutan nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustad, cenah dek mulai kelah ngarobrol kieu budak nage yo. Ayo turutan kabehan. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Aing meluak lieu ka dararia cenah dek mulai rarepeh keneh bae ieu tadi yo. Mulai Bos Midun. Pan aing teh ngadenge, angko geus mulai cik daria. Tah, isuk ulah pohonnya, isuk ada deui. Mohon Pak Ustad. Salaman deui irah ngajina can mulai.
Pan ngaji Pan ngaji Sere.